nu toa kuari endahan nga HP nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema bos keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ke masjid lain deh mikir goblok ya Allah di masjid Baitullah asa mawa HP da Baitullah deh komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah ya Allahu wasallama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wadafu dararil muslimin lan nolak ing kemadaratan wong kang muslim kabeh kaki suatu hari kaya ngangguan ing wong kang budak wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwen idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala ora narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadatu lan nanggung nyakseni wa ada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasona yang dan pirang-pirang pagawean wasona yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu dan barang kang salamet di kalawan ma opo pirang-pirang ma'isya opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah temu idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah di antarana al-qiyamu bi iqamatul hujjah halul musykilat fiddin wa bi ulum syar'i ka tafsirin wa haditsin wal furu' bi haitsu yasluhu lil qada' wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna bae sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi
sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara HAM. tuturkeun datang ka pae HAM capek sebab buatan manusia, Tapi memang negara orang kos gitu, atuh urang ge nutur-nutur bae. entak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara, salamet urang. Tapi da kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kena agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur HAM. Nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat? Sok pikir ku dengkul, ulah waga ku otak jauh otakan kabeh ge ku dengkul we jauh otak kiai kos urang mah jang naon atuh otakna kadeulean di hulu tah urang, tapi Tetep bae teu disebut pinter, disebut teh otak udang. Nah, ieu siga hade. udah kayak salamet Di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. udah ngger carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo sia 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka mantap. Jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui gitu ya. Mun daek neangan deui mun teu. Tapi di negara urang negara kos kieu. Bang Ambalaya, bang teh ditahan ka neraka. Riba. Kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ka jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku hari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan harup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atau dibawa ke masjid, bukti ku hari HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana? Wah, engke masa karat geus lain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ieu amar ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar. Titah teh amar demokrasi. Nahi munkaran. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawabeun dihareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal, ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teu kadeuleu ibadahna ka Allah, inget ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba, diberlini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyak, Yogyakarta gempa, Bali ditu gunung, Tasikmalaya kuari mah Lebak, Rengkas itu Lebuan.
Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar kemis nu aman. Aman pasar kemis ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah. Ieu bumi aya 7 lapis lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna kos radio kos televisi, aya komponen-komponen anu gitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit Bril ka kiai Bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur ku ari nu di kantong HP toel Bril toel gua ge cinggir doang di toel net goyang bumi masyaallah. Eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu akbar aya anu Allahu akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah aja mah aduh masyaallah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabaraha juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama mun teu dibere cawa Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo lamun haji pudolina teu dibere 5 juta teu daek ada tuh guys kudu aya kukudang masyaallah zikir buatan manusia maka kitu tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah cak Allah kadenge Bril kadenge Gusti kumaha ja Allah coba eureunkeun kumaha kuari seuseurean Gusti tuh kudu teh dicoba ku Gusti Allah lamun urang nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih tapi ketika urang nyaritakeun torekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkib. Urang tah asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah, urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi ku Allah dirobakeun pencet ha ja urang ge kuari nu teu dirobakeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah nananya doang eta keur naraon ngaji ngaji berangkat di mereka itu itu digerakkan ayah ngaji mah teu bae kajeun teuing deukeut kajeun teuing jauh di Purwakarta Bandung Palembang nyana digerakkan ku Gusti Allah dat hakikatna urang ngagerakeun Allah nu mantak lamun kiai ngaji aju loba muridna asanang nyana dicabut ku Gusti Allah je cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing Gusti Allah tah mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku mantap ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong main aku bae. Nah pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha aya aturanana tuh aya aturan-aturanana geus datang ka mana ieu murid karak di aku aya kitu mah ngan ngajebian doang siapa tapi loba kiai nu ngaku bae oh eta mah murid kula tilok ngaji ge murid asal sugih di aku asal gagah di aku kita nu susah ngaji bae kanyan ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah wah eta mah kiai pendopo nu kitu kiai Golkar. Nah iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang dedengean nu ieu eueuh kaget urang kajenting molotot kitu molotot dikieu-kieu kan ku urang nya molotot mah teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu
Nah ketika dipicen dede anu ieu deuk sakarat dedenya anu ieu nyana mulai ngomong sorangan, eneng kemana eneng itu geura paraban padahal deuk pae antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan mah. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kaboga urang Karawang sarwiti aja pengen di mana trizi ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol ndek daun emang mbah ndek gitu whatsappan ya Allah ndek Facebook cek ya aduh Gusti Allah. Nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doa ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur keur nyekal kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya lagi beres eureun oi kuda mana kuda sararia gas lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering ba Allah cager biasa etik di rumah sakit kene di rumah sakit kayak coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV bari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV bari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwawalan terus teh ceuli hayo sia meureunan asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan begitu perkembangan jahanam jatuh di ulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka surga bae aya lalakon kos ahli neraka kumaha tulang sakulhum-kulhumna pegawaian sorangan atau sorangan lah itu bisa dikuluhum-kuluhum Masya Allah kari. Nah ialah orang menceritakan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab negara nak tenitahan ketika ayah gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah detuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta kos satu contoh eueuh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener di demokrasi kenapa kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam ayo mah ngabejaan doang misalnya di pemerintah diuji sok nyanyawana geura pae sia dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ngomongkeun aing teh nya malaikat selen saksina saha malah dipeni teu adil dipudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-acakan negara iya amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetap di negara teu dikondisikan amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu ngazakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu balah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta kuarita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan eta mah anu liar
ya nu dilokasikeun negara deuk kumaha nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna sia geus pokona mah masyaallah nu mantang deuk kumaha sajalanna kiai jeung pamarentah dihayu-hayu ge lempang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya nama ham mal bisa ngan kalang gitu nage yu urang babarengan nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngendahanna milu ka ditu ieu nu bahayana mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang majelis taklim tinggal majelis taklimna doang lantarannya nagis teu berpatokan ke Al-Qur'an berpatokan kana kahu kana ham kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majelis panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atawa nyeun gambar Ka'bah haju kurang dijadikeun partai doraka sia ka jeung lain kitu-kitu atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sekali lamun teu boga duit 3 tahun sekali teu boga duit sama sekali mah sakumur hirup sekali mah wajib ngan jangan hirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sekali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabengkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nunduk berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon dieu abeh di ala peperet da di ala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun aya 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun kuari daftar 17 tahun karek berangkat lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur seberapa? Berarti seberapa? 77 asana asana lu berangkat rohna doang tah ieu di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina hues geus kos kitulah aturan nanya nu nyeun aturan kan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi wallahu alam jak kuari lamun diungkit badana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung baheula mapan nyebutna sabeung kuari leuwih berarti liput. Jadi kamanakeun wallahu alam sih ulah nyaho pokona ieu aturan negara ini sok-sok aya nyaho sih melah. Geus teh mutu aing teh nyaho na.
Ente pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus. Pokona ulah sok hayang nyanyaho ka ditunang geus. Teu urusan aing henteu. Ieu mah hayang nyanyaho. Ditembak sok wae. Sok hayang nyaho-nyaho sagala ulah. Atuh geus kitu geus. Sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula ke zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta, kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mah nanya be Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil, menteri agama, menteri panggil deui, menteri dalam dan luar negeri panggil. Oh itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depagnya kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah sia terus kehandap. Cek malaikat yang manggeus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu. Kuari orang teu bisa nyaho, teu meunang nyaho, tetep di akhirat bakal diselesaikan. Disebutna ieu faslul qada, perincian hukum. Nah, eta keur carita di negara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Nah, ieulah di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir. Kayak gitu mah orang bisa hiber kan itu, misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali, kemudian jadi bisa hiber ke Mekah, memeh ke Mekah ya anu ngejepret pajal manuk gareja paeh ayo bisa datang ke Mekah, perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulaning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur. Kuari mulai ke Banten kakarak di toel doang saya mual kebel deui mampu asana segede kitu ngan 1 menit beta lain di makan eta bahkan sadetik tet goyang kabeh goyang Karawang geuna lebih goyang bumi mah bahaya. Iya ul Ka'bah kulasanatin kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihya ul Ka'bah umroh mah terjadi. Jadi disebut ihyaul Ka'bah kullasanatin biziarati, ayak kullasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin, yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dina eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaran eta rarawah. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kasukeun ka ihyaul Ka'bah, termasuk umrah wala bil umrati. Kama qalahul musannif umrah doang ge teu kasubkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atawa 2 tahun sekali atawa 5 tahun sekali pokoknya urang ka Mekah. Amin ya robbal ihyaul Ka'bah. Kualieu ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah, musola menuju Baitullah. Enggak hirup-hirup Baitullah teh bisa
urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun Ihyaul Ka'bah teh umroh padahal cek Imam Zakaria Al-Ansari teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang dek yeun masjid cenah urang bangunan mah kumaha bae engke jerona kana kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun teu mimiti ka bangunan. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang. Haram ka neraka jelema haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu meunang sebab masjid mah julukanana Baitul al masajid buyutullah al masjidu baitun min buyutillah masjid bait Allah geus jelema hayang ziarah ka Allah hayang silaturahmi ka Allah ka masjid pada orang hayang kapangi dengan Allah masjid hees di masjid teu jelema keur hees di imah Allah Allah bendueun goblok sia di imah aing molor sia goblok sia ya merentakeun jin nirjan balangkeun ka kieu ka kuburan balangkeun jelema nu hees di masjid teh bae sok dibalangkeun ka kuburan di Allah bendueun ngomong dunia di masjid Allah bendu molor di masjid Allah bendu kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji leuwih bendu sakitu keur ngaji nya bisa HS pohara teh jelema eta pohara teh geus nyayomkeun guru teh kos kitu mah sarua jeung guru ieu mah atuh guru-guru kula-kula guru mah los ngocoprak bae kula mah ke SB nya hampura teu bisa hampura ku aing tampilin jak wae tah ieu teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah anu junub teu meunang ka imah Allah anu haid teu meunang ka imah Allah anu dek caritakeun dunia teu meunang ka imah Allah aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis salat diparantikeun jang salat atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunia atuh komo di Baitullah aslina atuh komo di Baitullah aslina di ditu urang di dieu bae jauh ke Baitullah menuju Baitullah aya mimbaran haram nyaritakeun dunia atuh komo di Baitullah Mekah mantap jelema norekat kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna jelema norekat kemudian di Mekah ke Baitullah khususnya di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin dunia batal norekatna tadi Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu komo imah jelema keur tawaf di alit tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf wa tahhir baitiya lil taifina wal akifina naha warukais naha ieu jelema nu tawaf buari endahan ngahape nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema bos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes hape dibawa ka masjid lain deh mikir goblok ya Allah di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah deh komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna moal hayak di Mekah mah andi khusus jang ibadah ka Gusti Allah Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziar dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha keisin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keun di imah Allah anu Allah teh ulah-ulah gitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat itikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jieun jana perusahaan balik jana di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah
sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarekrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawa jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedongnya na panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan nambo pohara jasa mah sugi kabeh da udah hormat ka nyana kabeh nah delekeun sabaraha tahun selesai kabeh sawah geus dijual kabeh imah geus dijual kabeh ieu nu aya kuari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun kuari sial teh budak bea kabeh sok geura ayo geura naon eta ieu Baitullah nyana neangan keuntungan di Baitullah imah Allah teu meunang sambarangan lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin Tambihul Ghafilin sarua isin di hareupeun Baitullah mantap kiai di hareupeun Baitullah kemudian di Baitullah di tanah haram salah bae niatna datang ka imana beda anu tadina santrina loba kok jadinya etikad anu tadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah nah iyalah ihyaul ka'bati kulla salatin biziarati unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu Allah duyufullah urang jadi ka Mekah teh jadi tamu Allah sing hade anu jelas teh mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar belah ditu nama tamu raja belah ditu nama tamu urang Arab teu ngarasa urang jadi tamu Allah sakitu didengung-dengungkeun ge ketika khutbah teh urang Arab di ditu nyaritakeun naon kitu ngaranna tamu-tamu Allah urang teu ngarasa jadi tamu Allah perubahan balik ti Mekahna teu make kopiah deui balik ti Mekah lain resep ngaji main remi deui balik ti Mekah simba di boncengan deui balik ti Mekahna korupsi deui nah ieu siga ada di imah Allah da ieulah ila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kulla salatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian kumaha umrah teu kaasup kumaha itikaf teu kaasup walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah ngan ulah make kula sanatin ai kula sanatin mah berarti haji itu kene i'tikaf atau sakadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul Ka'bah kasimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahun wa dafu dararil muslimina wallahu a'lam.